Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dina dinten Kemis ieu urang sadaya masih dipasihan umur, dipasihan kamampuan bikin ngalaksanakeun tholabul ilmi. Ayeuna teh dina sasi Hijriyah tanggal sabaraha? Tanggal 10 sasi naon? Muharram terus Muharram. Ayeuna teh tanggal 10 Muharram. Tahunna? Tahun sabaraha ini? 1448 Hijriyah. Jadi pangaosan dina dinten ayeuna dinten Kemis, tanggalna tanggal 10 sasina sasi Muharram, tahunna tahun 1448 Hijriyah. Nuju saraum teh insyaallah. Nuju saum naon teh namina teh? Asyura. Di saum dina dinten ayeuna teh disebat saum Asyura. Hartosna Asyura teh ka-10. Jadi poe ka-10. Rasulullah ngadawuh saumu yaumi asyura yukafiru sanatal madiyah. Saum Asyura teh paedahna dihampura dosa-dosa sataun anu tos kaliwat. Jadi mudah-mudahan ta dosa-dosa urang nu sataun kaliwat teh ku Gusti Allah diampura. Amin. Salajengna urang ngadoakeun heula anu nuju teu daramang dan tawis jamaah boh kulawarga, boh dulur-dulur urang, boh anu teu hadir atanapi sok sanaos teu damang tapi bisa hadir. Nah, urang ngadoa ka Gusti Allah nu teu daramang mugia sing diengakeun damang deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Amin. Pelajaran tafsir Al-Quran anu ayeuna insyaallah baris dibahas anu aya dina surat nomor ka-10. Ngaran suratna Yunus. Ayatna ti ayat 31 dugi ka ayat 36. Langkung tipayun lisan urang angok ngaoskeun kalamullah.
mangga urang kawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fanna tusrafun kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuba fama lakum kaifa tahkumun wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna inna zanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Shadaqallahul azim. Salajengna tarjamahna. Qul peku anjeun terangkeun Muhammad peku anjeun terangkeun. Kitu deui urang oge ya diwajibkeun pikeun nerangkeun. May yarzuqu minas samai wal ar. Cing saha anu sok masihan rizki ka aranjeun. Eta rizki boh anu datangna ti langit seperti hujan wal ardi boh anu datangna tina ieu bumi margi seueur kan rizki anu aya dina jero beuteung ieu bumi
nya. Aya minyak geuning kitu kan tina jero beuteung bumi nya. Aya bangsaning besi, aya emas gitu. Saha anu ngadatangkeun rezeki pikeun aranjeun boh eta rezeki teh nu datangna ti langit, boh rezeki teh anu datangna tina bumi gitu. Tuangeun tatangkalan dihujanan ti langit gitu. Dijadikeun tina bumi. Saha tah eta teh gitu. Anu masihan rezeki ka urang teh ammayam sam'a wal absara jeung saha deui anu kawasa masihan panguping, masihan pangdangu, oge nu masihan panempo. Ari urang dipasihan cepil, dipasihan ceuli jeung pangdengena teh kusaha. Ari urang dipasihan panempo, dipasihan panon, eta teh dipasihanna teh ti saha? Tangtu jawabanna teh ti Gusti Allah. Anu masihan rezeki teh Gusti Allah. Anu masihan panca indra nyaeta panon, ceuli, entawisna. Eta teh nu masihan ka urang teh eta teh Gusti Allah. Sing sadar, sing ingat ta Gusti Allah teh ka urang teh tukang masihan rezeki, tukang masihan panca indra. Wa may yuhrijul hayya minal mayyit wa yuhrijul mayyita minal hayy. Jeung saha anu ngaluarkeun hirup tina maot. Urang ayeuna hirup, asalna urang tina benda mati. Da urang teh asalna tina cai mani, tina sperma, benda mati kana sperma teh. Tuluy urang jadi hirup. Tah saha eta teh anu ngarobah tina benda mati, contona tina sperma, tuluy urang jadi jelema hirup. Jawabanana pasti Gusti Allah. Wa yuhrijul mayyita minal hayy. Jeung saha tah anu ngaluarkeun benda mati anu asalna tina hirup. Pan asalna hirup teh bakal maot. Da urang teh hirup ayeuna. Da urang teh kan pasti bakal maot. Saha eta anu nakdirkeun asalna hirup jadi maot? Pasti jawabanana Gusti Allah gitu. Paring miwarang nyabut nyawana ka malaikat. Malaikat naon teh? Ijroil. Malaikat anu ku Gusti Allah dipiwarang nyabut nyawa seseorang eta teh malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil moal nyabut nyawa lamun teh di parentah, moal ujug-ujug dicabutan we nyawa jelema teh. Kahyang manehna moal. Jadi saha anu diparentahkeun kitu. Jeung dirahasiakeun ka malaikat oge saha wae ieu anu bakal ku dicabut nyawa poe ayeuna, poe isuk, pageto malaikat kumaha hafaleun. Gitu. Apa teh di mana parantos diparentah. Wa may yudabbirul amro saha anu ngatur sakabeh urusan. Contona panon poe diatur supaya tiap isuk-isuk bijil ti wetan engke surup ti kulon kitu mun di urang teh nya kitu. Henteu tiap nagara
gitu teu kabeh ti wetan ya gitu. Aya anu ti kaler datangna surupna ti belah kidul gitu. Jadi urang jeung Madinah itu bakal beda gitu nya. Mata lamun dina hadis aya lamun anjeun ngompol atau buang berak ulah nyang hareup ka kidul ulah nyang hareup ka kaler cenah kitu. Tapi kudu nyang hareup ka wetan jeung ka kulon. Tah eta mah di Madinah. Ya. Mun di urang lamun urang ngompol atanapi miceun ulah mayun ulah nongengan kulon ulah nongengan wetan di urang mah kitu nya. Tapi nongeng teh kudu ka kidul atawa ka kaler. Teu sopan nongengan Ka'bah, nongengan kiblat kitu nya. Margi kan aya di Madinah mah kiblat teh ka kidul. Aya urang makan kiblat teh ka kulon. Berarti urang mah teu meunang nongengan kulon lamun miceun kitu nya. Lamun di Madinah mah teu meunang nongengan kidul gitu. Gitu. Tah saha nu ngatur eta panon poe? Gusti Allah. Nu ngatur bulan Gusti Allah. Anu ngatur hujan Gusti Allah gitu. Wa may yudabbirul amro. Pasayaqulunallah pasti maranehanana bakal nyebut yen eta nu mere rezeki Gusti Allah. Nu masihan panempo Gusti Allah. Anu ngahirupan Gusti Allah, anu ngamaotan Gusti Allah. Tah teh tauhidnya, akidah teh kedah kitu tah. Akidah teh tauhid teh kedah kitu. Ya. Ulah ka mana meuni akidah teh gitu. Kudu sing panceg ayana Gusti Allah. Faqul afala tatakun sok wa anjeun omongkeun dakwahkeun naha aranjeun rek takwa moal ka Gusti Allah. Eta Gusti Allah tukang mere rezeki rek taat ka Allah moal gitu. Ai dibere rezeki ku Gusti Allah ai ka Allahna nu kang nongong teu taat tah eta teh kupur teh kitu nya. Kitu ka tukang mere rezeki teu taat. Ari Allah mere panempo ari anjeun ku Allah tah ibadah mung mun teu rumasa kitu nya. Padahal teu dibere panempo ge hirup ge seripuh kitu nya. Gitu. Ayat 32 surat Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Tah eta teh Gusti Allah pangeran aranjeun anu bener eta teh kitu nya. Nu tukang mere rezeki ka urang teh Gusti Allah, nu mere panempo teh Gusti Allah, anu ngahirupan urang Gusti Allah, nu bakal ngamaotan urang Gusti Allah. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Teu aya deui saparantosna ieu ajaran anu bener. Teu aya deui saparantosna hak angin bakal aya anu sesat. Jadi lamun teu percaya, lamun teu taat ka Gusti Allah, engke bakal digejeburna teh kana kesesatan gitu. Bakal akidah teh bakal salah gitu. Engke bakal percaya kana anu goib palsu gitu nya. Kan aya nu goib asli contohna Gusti Allah nya. Ari nu goib palsu contohna aya pangeran-pangeran dianggap pangeran salianti Gusti Allah eta teh goib palsu gitu nya. Aya anu goib dianggap bisa mere rezeki salianti Gusti Allah eta teh goib palsu gitu. Jadi ulah percaya kana anu goib palsu, tapi kudu percaya teh kana anu goib asli gitu. Fa anna tusrofun naha kunaon aranjeun bet bisa dipalengoskeun. Bet percaya kana anu goib palsu. Jadi kudu percaya teh kana goib asli ya.
ulah percaya karena anu goib palsu. Nu goib palsu teh anu meunang ngahayal, meunang ngarang gitu. Majar teh di laut kidul contohna aya Dewi Loro Kidul teh goib palsu teh nya. Majar teh dina gunung aya nu ngageugeuh eta teh goib palsu. Cenah di sawah ge aya penguasa sawah itu Dewi Sri goib palsu teh nya. Dina batu gede aya bangsa nu ngageugeuh gitu. Eta goib palsu itunya. Arwah bisa mere kaberkahan eta goib palsu gitu. Aya roh marakayangan eta percaya karena goib palsu. Jadi urang ulah yakin karena anu dianggap goib tapi palsu gitu. Aya anu goib asli nya gitu. Allah goib asli, malaikat goib gitu asli gitu. Ayat 33 kadzalikal haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Tak seperti kitu pasti bakal aya hukuman ti Gusti Allah pikeun jalma-jalma anu fasik sabab manehanna teu iman. Di jalma musyrik disebut teu iman we jalma musyrik gitu. Ongkoh ka Gusti Allah narima ayana tapi karena nu goib palsu ge ditarima ayana tah eta teh bakal aya hukuman ti Gusti Allah pikeun jalma anu fasik, pikeun jalma anu musyrik. Ayat 34 Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Bejakeun terangkeun dakwahkeun naha aya anu osok dimusyrikkeun disarekatkeun nyaeta aya anu dipercaya salian ti Gusti Allah anu eta teh bisa nyiptakeun jeung bisa ngamaotan jeung bisa ngabalikan deui ngahirupan kan moal aya nya salian ti Gusti Allah anu bisa nyiptakeun hirup jeung salian ti Gusti Allah aya anu mampu ngamaotan jeung anu bisa ngahirupan deui. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Terangkeun dakwahkeun Allah anu ngamimitian nyiptakeun sehingga aya makhluk-makhluk anu hirup Gusti Allah anu mampu ngabalikan deui. Contona jalma-jalma anu marangot teh bakal bisa dihirupan deui ku Gusti Allah. Moal aya salian ti Gusti Allah bisa ngahirupan jalma anu maot gitu contona. Fa anna tufakuna kunaon atuh maraneh teh bet bisa malengos bisa dipalengoskeun malengos tina ajaran Islam, malengos tina ajaran Quran, tina ajaran hadis sahih. Ayat 35. Qul hal min syurakaikum mayahdi ilal haq. Terangkeun naha aya anu disarekatkeun anu sok dimusyrikkeun nyata salian ti Gusti Allah anu baris bisa mere hidayah kana jalan anu bener gitu. Pan contohna setan lain mere hidayah kana jalan anu bener. Setan mah kalkah mere harewo supaya jelema teh daroraka gitu. Da mung Allah anu masihan hidayah supaya jalma teh nuturkeun kana jalan anu bener. Qulillah yahdi lil haq. Bejakeun terangkeun mung Gusti Allah anu nuduhkeun ka jalma kana jalan hirup anu bener. Afa may yahdi ilal haqqi ahaqqu
afamayahdi naha sing saha anu nuduhkeun kana jalan anu bener ahakku ayut tabaa leuwih berhak pikeun dituturkeun amalayahiddi tibatan jalma anu teu bisa nuduhkeun kana jalan anu bener illa ayuhda angin kudu dibimbing justru famalakum kaifatahkumun maka kumaha aranjeun tahkumun dina nangtukeun aturan nangtukeun hukum ayat 36 wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zonna jeung teu pati-pati loba pisan jalma teh anu nuturkeun teh kana sungku sangka kana huropat kana tahayul gitu loba jalma teh nu masih keneh percaya kana huropat percaya kana dongeng huropat teh dongeng bohong loba jalma kana dongeng bohong ani meuni percaya kitu nya loba jalma anu percaya kana tahayul ya anu meunang ngahayal teu aya kabuktianana inna zonna la yugni minal haqqi syai'a sanyana ari eta sungku sangka ari huropat ari tahayul moal bisa ngelehkeun ajaran anu bener ya. Jadi ajaran ti Gusti Allah mah ajaran tauhid moal bisa dielehkeun ku huropat moal bisa dielehkeun ku tahayul innallaha alimum bima yaf'alun saesuna Gusti Allah maha uninga kana sagala rupa anu ku aranjeun dipigawe shadaqallahul azim. Nah sakitu tarjamahna ayeuna urang jelaskeun ieu teh di masyarakat teh bahwa urang oge kapangaruhan keneh aya huropat aya tahayul ya. Naon huropat ya. Huropat bahasa Arab eta teh huropah gitu. Nyata artina percaya kana dongeng-dongeng bohong. Percaya karena kisah-kisah bohong. Ya urang make contoh dongeng-dongeng bohong ya contohna. Aya Tangkuban Parahu. Aya mungkin sok nguping aya dongeng Tangkuban Parahu. Cenah eta teh aya gunung Tangkuban Parahu asal nama eta teh Parahu. Terus gitu dongengna. Aya Parahu cenah di Tajong. Asal nang Karak di Tangkuban. Kusaha di Tajong teh? Ku saha? Ku Sangkuriang. Sangkuriang teh saha teh cenah teh? Dayang eta nepikeun ka aya dongeng kitunya. Itu deket kan ti urang mah itu Tangkuban Parahu teh di mana? Di Lembang. Cenah lalakon teh kitu aya parahu di Tajong. Tina nang Karak ti nangkub jadi cenah gunung. Tah eta teh pandongeng bohong. Gitu. Disebatna huropat teh mode kitu huropat. Gitu. Ta eta bangsa anu dipercaya aya dongengna Dewi Sri. Eta teh huropat ya gitu. Tapi kieu cenah. Pokona mah mun pare hayang alus tah dina pabinihan teh sok suguhan Dewi Sri teh. Suguhan rujak gitu. Ngarah engke parena teh raos seumit gitu. Lamun pare teh hayang tukuh hileud sok melak jawer kotok di dinya teh.
lamun pare hayang alus sok melak bibit tangka cau mangala gitu. Sangakeun ka Dewi Sri. Nah aku tangkal ku anak cau mangala pan cau mangala masih kina teh loba. Ngarah pare na teh sikina teh loba kita dilobakeun ku Dewi Sri teh. Nah eta make jeung daun tangka jawer kotok pan tangka jawer kotok mah taraku hileud. Ngarah ke pare teh teu tuku hileud. Nah teu tadi bere rujak apan cenah ngarah ke parena teh seungit raos. Padahal teu aya pakuat kait jeung logika. Jadi huropat mah bertentangan ya. Jeung akal teh jauh-jauh gitu. Nah kieu. Lamun pare sikina hayang alus lain melak tangka cau mangala atuh binihna kudu sae atau hibrida gitu nya. Ciherang gitu. Binihna nu sae. Lamun pare hayang tuku hileud lain melak tangka jawer kotok atuh disemprot ku naon? Ku obat anu paragi maehan hama gitu. Atuh lamun pare hayang raos atuh melakna tong pare IR gitu. Melakna atuh Pandan Wangi, Cianjur gitu. Eta kakara asup akal. Jadi huropat teh dongeng-dongeng anu teu asup akal gitu. Loba anu percaya, bare teh mah loba. Ayeuna mungkin di daerah urang geus hampir leungit nya. Geus hampir tara aya we ayeuna nu ka sawah mawa rujak keur Dewi Sri. Maka berarti tah kebatilan teh teu bisa ngelehkeun kebenaran. Berarti ini kebenaran. Anu kan, ayeuna berarti umat Islam teh geus maju ka ngalarti. Anu kitu teh kan hampir teu aya. Ya lamun di kidul di laut kidul dapan aya dipercaya aya Dewi Loro Kidul. Ta Dewi Loro Kidul teh cenah anu bisa ngadatangkeun lauk supaya loba gitu kan. Tuluy anu cilaka supaya teu cilaka bisa dijaga, nelayan bisa dijaga ku Dewi Loro Kidul supaya henteu tikelebuk kitu nya. Maka ku disuguhan can Dewi Loro Kidul teh bere hulu muning gimana eta pisannya pangabeukina teh muning ya mah makanya muning mah tuh hargana kayak gitu aya atuh 30 juta na kieu hari muning gede gitu tinggal hayangna teh huluna kitu nya mung buntutna mah kitu awakna mah paingan ayeuna jalma teh mun mencit sapi hayang huluna mencit domba hayang huluna geuningan Dewi Loro Kidul ge hayang huluna kitu. Teu nyambung eta teh nya, eta teh dongeng-dongeng gitu. Jadi aya perkara gaib palsu nya gitu. Urang kudu percaya karena nu gaib, tapi kudu asli gitu. Pan dina aya rukun iman, kahiji iman ka Gusti Allah kan gaib. Urang ya kudu percaya eta mah aya nu Gusti Allah wajib ya mun teu percaya doraka sabab ieu mah gaibna asli gitu. Ai gaib teh teu katempo itu teu katempo teu karaba kitu nya gitu. Ai kitu mah teu katempo tapi kadenge lain gaib ya gitu. Teu katempo tapi karasa teu gaib gitu. Hari angin gaib henteu henteu angin teu katempo tapi tak karasa mun aya angin karasa berarti angin mah teu gaib gitu. Ari hitut gaib teu henteu da hitut mah aya soraan gitu. Jadi Ini bogaan. gitu mun teu sora aya ame berarti teu gaib gitu. Mun malaikat gaib asli kulantaran malaikat teu katempo
teu karasa teu kadangu suarana berarti goib gitu. Jadi aya goib anu asli urang wajib percaya, iman ka Allah, iman kana malaikat, iman kana kitab. Ari kitab goib kitab teh ya gitu. Ning aya Quran ieu mah salinanana. Kitu nya nu ku urang dibaca ieu mah salinanana, ieu mah meunang nyetak persetakan Ahmad Dahlan. Kitu nya tak kitabna mah nalika Gusti Allah berfirman ka Gusti Allah goib pan urang teu nguping kumaha nalika Gusti Allah nurunkeun wahyu. Jadi wahyu teh goib gitu. Bisi kitu urang bisi engko iman kana kitab teh diasupkeun kana rukun iman, tapi kan Qur'anna ieu kacampa ieu mah cetakanana kitu nya tulisanana. Nu aslina mah wahyuna mah goib gitu. Urang kan teu terang nalika Gusti Allah ngawahyukeun ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mawahyu iraha di mana kumaha carana kan teu terang gitu. Jadi kitab teh goib. Iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman ka rasul ya. Ai rasulna mah Nabi Muhammad mah katempo pan urang teu terang kumaha carana Gusti Allah ngajadikeun Nabi Muhammad teh jadi rasul gitu. Terus iman kana poe kiamah, komo eta mah nya kana poe akhir can kaalaman ku urang. Tapi urang kudu percaya ayana alam akhirat. Pan loba jalan teu percaya alam akhirat. Can geus maot mah maot we. Maka jeung kudu hirup deui jeung kudu aya di alam akhirat. Alam dunia mah sakedeung. Urang bakal maot. Ya harta urang bakal ditinggalkeun ya. Mata kacida pisan rugina jalma anu beunghar upamana sawahna lega, imahna loba galede, kendaraan loba tapi tara infak, tara zakat, tara sedekah, tuluy maot. Sangsara di akhirat gitu. Da anu loba harta kudu jiga Siti Khadijah dipindahkeun ke alam akhirat. Terus dipake perjuangan gitu. Apaan harta mah bakal sulit ditinggalkeun gitu. Tah kudu percaya sabab akhirat mah moal aya eureuna, moal aya di akhirnya. Di dunia mah aya akhirna, nyata kumaot di akhirat mah daya akhirna terus langgeng gitu. Tuluy nu kagenepna kudu iman kana qada jeung qadar, nyata takdir kudu percaya, nyata ikhlas ya. Urang kudu ikhlas narima kana takdir Gusti Allah. Tah kahiji ya urang ulah nuturkeun kana hurupat ya. Kana dongeng-dongeng loba pisan urang anu percaya kana hurupat. Naon deui tahayul? Ai tahayul teh tahoyul ya. Tahoyula. Tahayul ya. Eta teh imajinasi ya, tahayul teh imajinasi ngan meunang ngahayal we ngalamun gitu asalna teh. Contoh tahayul ieu teh aya uncuing meuni disada wae teh uncuing teh di urang nepikeun ka loba zaman percaya sok bawa urang ka pangaruhan isahan bakal maot nya tuh eta teh tahayul nya. Jadi lamun kieu lamun aya uncuing eta teh rek aya anu maot di lemur eta teh atau di seberang sana gitu beda pentas. Mun aya uncuing di Dampit berarti rek aya nu maot di Cimangung. Mun aya uncuing di Cimangung rek aya nu maot di Dampit. Pamana kitu nya. Nepikeun ka keuheul lamun di lemur aya uncuing ke di Baledoga. Tah eta teh tahayul dosa nya gitu.
eta teh percaya kana gaib palsu ya gitu. Eta kitu nya gitu. Apan urang teh kudu percaya teh ka Allah jeung ka malaikat anu tukang nyabut nyawa teh malaikat Ijroil. Naha make jeung lamun aya uncuing rek aya nu cabut nyawa. Dosa teh nya gitu. Tahayul kadeta urang teh kudu bersih. Nah ketika mah uncuing santai-santai we. Itunya make jeung luak liuk kanu kolot. Saha cenah urang geus umur kolot, aki-aki nini cenah gitunya. Mana uncuing teh atawa sahanya anu gering gitu. Anu gering teh lain cager kalau kasoak. Daya uncuing gitunya. Aduh teh uncuing teh mangkaning di luhureun imah. Ieu aya tangka. Da memang di dinya na deukeut imah aya tatangkalan ya uncuing entep na di dinya gitu. Lamun uncuing keur disada wae lain rek nyabut nyawa jeung lain aya rek jalma nu cabut nyawa eta keur beger gitu. Jadi sasatoan lamun beger sok gandeng uncuing disada wae beger. Ucing disada wae beger. Jelema nyanyi wae beger. Nyanyi teh di zaman ge bari mani ge nyanyi we teh beger teh gitu. Gitu. Anu balager mah sok kisaran wae. Ya, kade eta mode kitu. Aya buuk. Burung hantu bahasa Indonesia namanya buuk. Lamun aya buuk disada sok naon cari tudingkeun teh. Hamil. Bakal aya nu hamil cenanya gitu. Eta mungkin ti dituna mah tina heureuy nya. Buk kitu nya. Buk. Bok katuna mah eta aya nu ramueuk. Anu ramueuk mah ka hamil kitu nya. Nudingkeun kana buuk gitu. Nya mising aya buuk oge teh boga salaki mah. Malah hamil gitu. Tah eta teh tahayul nya gitu. Jam 8 tos Isya aya hayam kongkorongok hayam teh gitu. Padahal eta teh mungkin wae bulan keur caang keur bulan purnama marukana hayam meureunna beurang gitu. Tuluy ditudingkeun lamun aya hayam kongkorongok peuting eta teh cenah Aya nu hamil. Aya nu lacur cenah. Aya nu lacur. Kongkorongok cenah kitu. Jadi anu lacur. Puguh mah hayam disada hayang eta. Nyari nu hayang eta anu teu boga salaki mah. Lacur teh nya lalaki nu boga pamajikan disada hayang eta nya teu bakal lacur teh kadeta nya urang ulah kapangaruhan ku tahayul ku hurupa gitu. Sabab tahayul jeung hurupa teh eta teh percaya kana gaib palsu. Nah dina bulan Sapar, urang kan sakeuring teh bakal Sapar. Tah kan bulan Sapar teh loba jalma anu percaya kana gaib palsu. Contoh bulan Sapar teh cenah bulan anu mawa sial. Tah kita dosanya dosa. Kade cenah ulah ngawinkeun ulah hajat dina bulan Sapar. Eta teh kadituna rumah tanggana sok tara beres. Itunya sok gampang cerai atawa cenah sok awet rajet har eta nudingkeun kana bulan Sapar. Awet rajet mah eta mah duanana we mungkin teu bener. Nu hiji teu daek mere nafkah, nu kadua nuntut minta nafkah nya bakal pasea pamajikan atawa teu taat ka salaki bakal pasaja awet rajet. Nyari awewe teu dinafkahan mah ku salaki nya ngamuk. Udah kudu dahar. Ai salaki teu ditaati ku pamajikan mah nya bakal ngamek
salaki aya kahayang gitu penting-penting teh cek majikan alim tiris bakal pas saya gitu. Jadi awet rajet mah lain salah nikahkeun, nu salah nama tingkah laku salaki jeung pamajikan ulah nu diingkeun kana bulan Sapar ya. Eta tahayul huropat gitu. Bulan Sapar teh cenah bulan diturunkeun sekian ribu panyakit. Kulantaran kitu cenah urang kudu salat tolak bala dosa teh nya gitu. Make jeung nuduh bulan Sapar teh bulan diturunkeunana panyakit. Lamun dina bulan Sapar bulan diturunkeun panyakit kitu nya dokter rugi 11 bulan. Eueuh nu gering. Sabulan rumah sakit pinuh kitu nya. Lamun dituduhkeun yen bulan turun panyakit bulan Sapar, bener dokter panena bulan Sapar. Wah, loba panyakit yo kitu nya. Tuluy teh panyakit teh dielehkeun teh lain ku dokter. Ku mama salat tolak bala gitu. Dokter mau payu kitu nya. Ku sabab geus aya nu tolak bala. Eta bohong ya. Hadis teh eta teh hadis palsu ya. Jadi urang ulah percaya yen bulan Sapar teh bulan diturunkeun panyakit jeung ulah nyieun-nyieun ibadah tolak bala kitu nya. Singkirkeun tah kitu. Nah iya aya nu mamawana tinggalkeun tong dituturkeun. Nu mawana teh mawa kana teu bener kitu nya gitu. Tinggalkeun gitu. Nepikeun ka cenah bulan Sapar mah aya rebo wekasan. Ngaranna oge ku Jawa atuh. Wekasan teh artina pan pameakan gitu. Manya di Arab aya ngaran rebo wekasan gitu. Tahu dari kitu gitu. Eta cenah nikahkeun bulan Sapar mah cenah mun hajatna sok kabeakeun sangu teu mahi. Eta mah lain salah bulan Sapar. Ngonangna loba nyanguna saeutik sok dibikeun. Jelema nakal eta mah kitu nya. Cenah itu da nikahkeunna kurang sangunya bulan Sapar. Naon nyalahkeun kitu. Lain eta mah tanu hajat tanu salahna mah. Ngonang loba hayang loba ngantiran amplopna. Ari nyanguna saeutik ngirit nya teh mah dosa nu eta nu hajatna. Amun hayang ulah kakurangan sangu nyanguna sing seueur ngonangna kudu sahanapeun ti dinya lobana ulah ngonang loba nyangu saeutik kuduna nyangu loba ngonang tong loba teuing ngarasesana bisa disodakohkeun ka tatangga gitu. Ieu mah nudu ona ngalut keneh sangu geus eueuh watir kitu nya balik deui geus jauh mah amplop dikirimkeun dibere dahar henteu dosa nu ngonang teh nya kapan pal yukrim deui pah wajib ngamulyakeun tamu ayeuna tamu jauh-jauh mawa amplop rek nyumang ari nu hajat teh nyamung kitu gitu. Maaf ditulisan maaf nasi habis gitu. Ning ayeuna mah sok kitu ditulisan hareupeuna mohon maaf nasi habis mungkin ngalut keneh eueuh ka era imangkeun ngonang teh kitu tuh ulah nyalahkeun nya tah cenah bulan Sapar nyalahkeun kitu nya tah sae pakesna sir keneh aya taroskeun sok urang masalah huropat teh nu kumaha wae gitu tahayul kumaha wae urang teh kudu dikikis habis lah sabab eta teh turun temurun ya ti nenek moyang di lamun teu hamil sama gahan dengan teu cenah tanda ya kalau lamun keur hamil tuluy aya gerhana aya samagaha hamil teh jadi bahan kolong
Tah eta teh nya huropat nya tahayul nya gitu. Huropatna eta tina dongeng nyanakna nya. Tahayulna eta pan tina imajinasi, tina sangkaan-sangkaan bohong kitu nya. Lamun anu hamil tuluy aya samagaha engke budakna teh bakal belang jiga orai. Belang orai kan aya nu hideungan, nu bodasan gitu. Tuluy supaya henteu belang bareto mah cenah asupkeun nu hamil cenah ngoronang kana kolong golodog. Nya golodog teh panecian bari ka bumi, pan bareto mah kanu golodog. Ayeuna mah hampir teu aya di golodog teh nya. Jigana barudak ayeuna mah moal apal naon golodog gitu. Golodog teh kan tangga paragi naik ka bumi kitu nya. Sabab kan bumina kan bertingkat. Tingkat handap hayam entog, tingkat anu lantai kedua jalmi kan bareto mah nya ngahemat. Di handap aya entog, aya hayam luhur jalma gitu. Jeung keur ngajaga supaya entog hayam nu mau kadenge gitu. Tah buka golodog, tah golodog teh pan mun aya jalma nu keur hamil teh asupkeun sina asup ke golodog di mandian di banyuran ti luhur tu kotornya makanya golodog teh pan panincekan ka kotor kitu nya kitu. Mamona golodog teh yang eta hayam segala aya. Tah eta teh tahayul huropat. Jadi kuduna lamun aya samagaha lain kudu kitu, lain kudu ngamandian anu hamil di kolong golodog. Justru diparentahkeun aya samagaha mah sok takbir kitu, tahmid, ngadoa. Pan ari samagaha teh nya bertemuna kitu bulan jeung panon poe. Aya hiji waktu panon poe cahayana teu nyampe ka bumi kulantaran kahalangan ku bulan ngaliwat. Kan panon poe teh mun beurang teh kan nyorot kana bumi, aya bulan ngaliwat. Tah nalika bulan ngaliwat cahayan teh kahalangan ka bumi, jadi weh ka bumi teh ngabelegbeg kitu nya. Nya ya deui kan mun peuting kan kuduna bulan teh nyorot kitu nya ka ieu bumi, tapi eta bulan teh teu bisa mantulkeun cahayana. Matak aya gerhana bulan, gerhana matahari, bahaya gitu. Sabab lamun terjadi gerhana bulan bakal terganggu di antawisna laut. Pan ari laut teh pangna aya omak teh teh aya ana gravitasi bulan. Jadi aya omak kitu nya. Omak teh kan lamun sore kan omak teh ti darat ka laut kitu nya. Lamun kayak isuk-isuk timeuti peuting ombak teh ti laut ka darat. Jadi urang lamun sore itu darat, kada ulah nya sasaungan di dinya tah. Engke bisi kasarean, engke peuting mah cai laut teh nyampeurkeun. Kitu nya. Eta teh laut teh pangna ombak teh aya gravitasi, aya magnet tina bulan. Nah di kitu-kitu apan Allah teh miara eta lauk. Lamun lauk aya omak, lauk teh moal paeh. Tapi lamun teu aya omak, paeh. Sabab oksigen teh lebat. Yang jika urang baratna mah tukang dagang lauk teh baratna mah kana eta, sok kana tolomong, kana buleng, sok dieuneuk-euneuk. Eta dieuneuk-euneuk teh ngarah si cai teh bolak-balik. Mun bolak-balik kan aya oksigen. Jadi lauk moal paeh gitu. Nya ayeuna mah dengan teu aya kutolomong anu kugas bisa wae nya. Tah lamun eta kaganggu kitu. Jadi bisa jadi aya bahaya kitu. Sabab bulan teh narik kana oksigen, narik kana cai ya. Apaan ari cai teh H2O, aya hidrogen jeung oksigen. Kaasup dina awak jelema. Awak jelema
kasorot ke bulan bulan purnamanya yo. Pan ayo hari gerhana mah aya di bulan purnama. Tanggal 17 atau 14 atau tanggal 15. Tah cai nu aya dina awak jelema oge katarik. Matak lamun dina bulan purnama bisa nimbulkeun libido beger. Jadi biasana tah dina bulan purnama awewe laki ge sok balger sok bogohan teh dina bulan purnama bawa bogohan pikeun ka dicaritakeun bulan menjadi saksi. Lamun keur bobogohan itunya gitu. Atawa jalma kapangaruhan si sarafna matak sok aya disebut eta jelema keur gede bulan. Gede bulan. Lamun anu gelo, lamun datang bulan sok leuwih macet gitu. Matak mun aya jelema cager nu gede amek teh jelema teh gede bulan. Jelema anu cager ge sok disebut gede bulan lamun keur amuk-amukan gitu nya. Gede bulan gitu. Berpengaruhnya matak sok ngadoa gitu. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Ya Allah ya gerhana teh nya sing jadi rahmat ulah jadi azab gitu. Jadi kudu kitu lain ngamanian anu hamil dina kolong golodong ya. Tapi lamun aya gerhana teh kudu salat, kudu berdoa. Jadi ulah tahayul gitu. Aya deui pan kieu tah cenah eta di tahayul keneh teh nya tahayul hurupat. Eta teh cenah bulan jeung panon poe teh gancet. Kawin cenah gancet gitu. Nya gancet teh teu bisa lepas deui nih jika anjing lamun kawin anjing sok gancet nya lila jeung anjing mah lamun geus kawin teh hese lesot kitu nya. Tah cenah eta teh bulan teh jeung panon poe teh gancet. Kulantaran gancet sok cenah nakolan lisung ku halu sok disebut disebut tatakolan teh tutumulan ngarah eraun cun hore ngarah ke can leupas deui. Tah eta teh tahayul ka ditu nya tahayul hurupat atawa deui kepercayaan teh kieu lamun gerhana bulan eta cenah bulan teh dilegleg ku buta. Bulan teh dilegleg supaya diburakeun deui gitu. Dihoya-hoya nakolan eta teh alisung teh jadi engke bulan teh diburakeun deui cenah ku buta. Eta buta teh segede kumaha teh buta nya gitu. Pan bulan teh segitu gede buta hejo. Eta teh nya dongeng-dongeng kolot teh. Jadi kolot teh ngadongeng bohong ya. Tah eta teh hurupat. Dosa teh kolot teh kikituan ka generasi teh ka anak teh nya gitu. Tah kulantaran kitu dirobah kebiasaan ieu kolot-kolot anu hurupat ka anu kolot hurupat jeung tahayul teh ku Al-Qur'an luruskeun ulah kabawa maot teh. Kusabab kieu nya eta teh tadi pan kaasup hurupat jeung tahayul teh asupna musyrik ya gitu. Jadi ulah teh ulah apan Gusti Allah anu ngatur ieu alam nah maka jeung aya bulan dilegleg ku buta di meuni eta pisan nyareun dongeng teh meuni kalahuta pisan kolot teh nya. Kusab naon nya kolot karitu pan jahiliyah. Zaman jahiliyah gitu. Apaan anu percaya kana bulan Sapar, bulan Sial teh awalna teh ti Quraisy jahiliyah, ti Arab jahiliyah gitu. Tapi we ka Indonesia sarua urang Quraisy musyrikin percaya yang bulan Sapar teh bulan diturunkeun panyakit dinarbo kasan teh. Urang Indonesia ge loba keneh. Bahkan digugulukeun ku ajengan, kan eta ajengan teh kudu gawat eling. Itu nya gitu. Ulah ngagunakeun hadis palsu gitu nya. Aya deui aya masyarakat kita aya asup
kuku ke bumi apa kajaya tamu. Gini kan pangi deui tah. Intinya. Tak iya huropat teh nya. Itu huropat tah, leres tah perkarosan teh. Gitu. Eta di imah teh aya kupu-kupu gitu. Can bakal aya tamu poe eta mah cicing we di imah. Rek aya tamu. Efek tamuna teh eueuh. Kitu nya. Kupu-kupu aya teh. Kupu-kupu teh anu gede hiji nguleutik hiji. Kade nyamun kupu-kupu ka imah bisa jadi hileud. Kupu-kupu teh sok jadi hileud kade. Justru aya kupu-kupu ka imah teh kudu geuwat di kaluarkeun. Eta kupu-kupu bisi eunteup pana juru imah. Tuluy ke berkepompong. Engke bakal jadi kupu-kupu bolak-balik pan. Kupu-kupu teh ngenog. Ya, nog kupu-kupu ke bakal jadi hileud. Hileud bakal jadi kupu-kupu gitu. Paling mun bareto masih keloba keneh aya kupu-kupu malam, komo kudu sieun. Kupu-kupu malam mah bonon. Jarud. Kade bisi bapak cenah eta aya kupu-kupu gentah. Kupu-kupu malam gitu. Ridho kitu salaki. Engke disampeurkeun ku kupu-kupu malam. Tah eta teh huropat nya. Kupu-kupu mah ya kupu-kupu. Wae mah kajeng disilibkeun gitu. Karena kupu-kupu. Jadi tata silib-silib teh huropat nya. Mun aya kupu-kupu ka imah rek aya tamu teh huropat. Mun aya suara uncuing rek aya nu maot teh huropat. Nah sarua tah. Ieu soca teh kekerenyedan teh rek erek aya naon. Rek aya naon cenah? Rezeki. Rek aya baraya rezeki. Tapi ari dagang aya ketanyedan padu. Tuh. Jadi ulah dugikeun ka engke dijadikeun pengalaman. Harita pas kekerenyedan di loba nu dagang, loba nu meuli payu tah. Kadituna teh ayeuna mah ngerenyet tapi teu aya nya teh nu meuli. Dupikeun ka ayeuna mah dikerenyet-kerenyet. Nah, sarua tah. Mun tukang dagang udah kitu nya kekerenyedan panon kitu nya. Gitu. Aya deui Pak. Naon deui tah? Aya deui Pak. Kelas kerap. Aya nang ngimpi. Aduh ya atuh cenah. Anu nyukuh. Kumaha Pak? Anu ieu sebenarnya ngimpi ngising boka cilaka. Dah. Dalam ngimpi menang lauk baka bagja teh. Ya. Huropatnya na eta. Tah eta teh huropat nya, huropat. Lamun ngimpi menang lauk bakal menang rezeki gede kitu nya. Lamun ngimpi miceun, ngimpi BAB bakal cilaka, bakal sial. Padahal mah lamun upamana ngimpi BAB dugikeun ka jadi BAB-na duh sial memang teh kudu nyeusehan. Ngimpi ngompol bener ngompol. Sial teh kudu nyeusehan. Komo pas keur monok di bumi batu. Nya kasur batur ka ompolan era jaba. Jaba ke bakal ngambek. Gitu nya. Jadi sial teh mah nya. Jelas gitu. Jadi tah eta teh huropat nya, ulahnya. Ulah. Lamun urang ngimpi menang lauk ya wajar-wajar we. Tong dinyakeun teh bakal menang rezeki. Ngan urang ngarep-ngarep erek ngimpi rek teu ngimpi. Urang sing menang rezeki. Mun hese nya ngimpi menang lauk teh. Jadi teu menang rezeki gede bae. Mun hayang ngimpi menang lauk, mun teu ngimpi wae cenah kitu. Gitu. Kada nya ulah mempercayai karena ngimpi kitu nya. Da urang kan lain nabi, lain rasul. Sabki aya nabi jeung rasul mah salah sawiya carana Gusti Allah masihan wahyu teh ku cara ngimpi. Contohna Nabi Ibrahim dipasihan ngimpi mencit Ismail. Salah sawiya cara turun wahyu teh ku ngimpi. Tapi henteu setiap wahyu carana ku ngimpi ya gitu. Nabi Muhammad benang wahyu teu ku ngimpi kan gitu. Kan aya hiji waktu Nabi Muhammad ge ngimpi menang wahyu
nyaeta erek putuh Mekah melalui ngimpi heula gitu. Tak urang mah entong nya, pergi urang moal meunang wahyu. Urang mau kana ngimpi tos dianggap bunga tidur gitu nya, kembang sare lah gitu. Tong mempercayai kana ngimpi gitu. Ya aja pas berdoa ya na door press aya menang potong paket haji atau umroh. Wah sama teh pasti ngimpi nyair sih aya. Jadi tong dihubungkeun ka dieu nya. Naon deui huropat ting tahayul. Contona aya angka anu hade. Tah can lamun angka 11, angka 12, angka cilaka. Cilaka 12. Nya upamana naon we upamana ini ngasok aya arisan upamana keluar angka teh angka 12. Duh, angka sial, angka cilaka. Ulah nganggap goreng karena salah sawios angka. Jeung ulah nganggap halus karena salah sawios angka. Sae angka terus we disaruakeun. Jadi upamana aya pemilihan kepala desa pas keluar angka cenah angka sial gitu. Atau mau urang loba partai. Partai teh kan dikoclok. Pas pelebah angka 12 partai teh sial cen urang mah menang suara ada partainya nomor 12 cilaka 12. Tah ulah aya nyebutkeun cilaka 12 nya gitu. Tuh, tah mempercayai aya angka baik dan angka tidak baik eta teh huropat ya kade. Tidak ada angka yang jelek gitu nya. Ulah menurut sabaraha eta angka teh angka 3 mah meunang ke calon kepala desa angka 3 mah. Angka nu sae mah angka 2 teh ditangtukeun ku angka ku nomor gitu. Ari kapilih mah ku masyarakat eta angka 3 nu meunang. Gitu. Angka 2 angka nu disebut angka sae. Eleh. Ayeuna mah angka 2 meunang eleh. Bareto zaman Pak Harto angka 2 teh meunang wae. Golkar angka 2 gitu. Ayeuna parebut angka 2 eleh terus. Kitu nya. Ulah gitu. Huropat kan kitu nya. Huropat loba itu di masyarakat teh anu jelema kapangaruhan ku huropat ku tahayul. Bersihkeun urang akidah teh luruskeun kitu nya. Gitu. Nah, komo pemilihan lurah eta kalana di mana cenah ragragna. Nah, itu teh huropat. Sayapnya encan. Sekedik deui, sok mangga deui. Beakeun koredaskeun yeuh nu biasa huropat tahayul. Ya kade supaya urang bisa bebersih masalah kepercayaan kepada yang goib palsu ya. Urang wajib percaya teh kan goib asli. Aya di Pak sebetulnya pekerjaan dampal kanan gitu nya tangan kanan bakanan ke uang ari anu kiri mah kan bakal ngaluarkeun eta hurupatnya gitu. Sarua kene eta kitu nya. Sarua kene. Kadang-kadang kieu deui nya dina dudukunan. Nempo cenah urat panangan. Nah, kita hurupatnya ningali urat panangan. Ta ieu mah cenah bakal gede milik. Sabab ieu cenah uratna teh cenah jiga huruf M gede milik cenah ya gitu. Ta eta huropat nya kade nya gitu. Ditempo tina dampa panangan gitu. Nya sim kuring M tuh nya. Contohna. Da ulah dipercaya. Lamun anu teu M cenah ieu bakal sial. Engke bisi teu M. Engke abdi bakal sial hirup meureun cenah da ieu nanti teu M cenah kitu. Jadi erek M, erek N, erek naon lah kitu nya. Berharap ka Gusti Allah sarea sing gede milik gitu. Kade eta ulah eta nya tina dampal leungeun mah.
Em teh beli. nya lah gitu. percaya kana tahayu. Bukan ke kieu tah cenah eta mah aya urat ka dieu, urat ka hareup anjeun bakal maju cenah. Tah mah ieu ka dieu ka tukang cenah. Anjeun bakal moal mujur ka tukang mah mundur. Heuh muka hareup maju ka tukang mundur. Paling pisan ngagelo eta pasien tah cenah ieu teh urat teh cenah maju, anjeun bakal hirup teh maju cenah. Tah anjeun mah cenah urat teh mundur ka tukang. Ya bener aku kan Paling pisan. bisa aja gitu mah. Iya. Sakikituan gitunya gitu. Sok sanajan make bahasa Quran gitu. Sok aya pan di dunia dukun. Ieu jodoh ieu jeung ieu moal leres. Eta hurufnya gitu. Cing anjeun sabaraha ngaran teh? 3 Umi ngaranna Umi. Nu ieu Adi 3 genep cincin. Urang hitung. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah. Jadi genep mah cenah ninggang dina astagfirullah. Anjeun rumah tangga teh moal beres. Astagfirullah. Tah, eta teh huropat tahayul. Rumah tangga mah lain urusan masalah ngaran sabaraha huruf ya. Atuh kumaha atuh da mama abdi geus bogoh pisan. Nya gampang, tapi aya syarat ka mama. Mawa domba anu bodas. Anu gede rangaek. Nya gitu. Hayam pelung gitu. Beasna anu bodas. Sakarung ka mama. Engke ku mama dijampe gitu ya. Tolak bala. Ditipu deui wae ku si dukun teh gitu. Tah cenah ngaran anjeun ku mama ditamihan gitu. Tina huruf nu tadi 3 teh tamihan ku mama cenah. Umi teh tambahan dewe. Jadi Umi Dahlia. Tambahan ku mama. Pikeun ngahindar tina itu. Tina malapetaka tah kitu teh. Tahayul huropat. Jadi pagawean dukun teh sok kitu tah. Ngalakukeun tahayul huropat gitu. Sok nyahoanan gitu. Tadi teh balik deui tah anjeun bakal loba rezeki. Anjeun mah tahayul teh kitu nya sarua. Pagawean dukun sok kituan teh nya. Gitu. Ade. Matak dilarang datang ka dukun anu sok salat ge 40 poe leungit gitu. Komo nu tara salat, komo nu salatna belang getol. Nu sok salat getol ge leungit 40 poe sakali nanya ka dukun kamu mineng bakat ku ulah. Dukun teh bahasa Arabna di Arab disebutna kahin. Jadi sing saja manu datang ka kahin tuluy nanyakeun perkara-perkara gaib. Perkara tadinya ari budak abdi ieu teh nu manan bakal nu beunghar, nu manan bakal moal beunghar, nanyakeun ka dukun cilaka. Ya, kitu kikituan teh tah huropat tahayul. Sakitunya asarnya pasnya. Hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.